Hence ya tempat tiis aduh pemandangan kut kagena bagaikan katak naplok dina punuk nah kamana batur nyamni lama pisan ka dia wae ge nah aku teh taya batur pisan di dia ngawadog teh Bang. naon ai maneh naon ai maneh Tan leuwai ada tangka cicing tadi mana betul teuing teu bareng henteu ai mana bieu ningali euing sorangan duaan duaan mah jeung tangka apa sih lain euing ka dieu sorangan duaan dua anjing motor mana tuh mau motor teh nah jujuting lempang daek nya heueuh teu olahraga bah nggak bisa Gusti keruneangan gawe ka mana itu kolot geus cara wakan kita neangan gawe dari dahar mabek gitu duh. kunaon dik ngahulang wae Biasa we geuning kolot ngegamreng we ka urang kita neangan gawe eta heuh kumaha geuning da hese mah zamanna aduh. dik sabar hirup mah da ge baheula ngalaman dagang hui anclong-anclongan kadang tepikeun ka ukur ka bagean 10.000 acan bensin sana naon teh tak hirup mah eueuh deui kudu sabar jeung tawakal kan tak kan bogana insyaallah kaget dema bangareun ka Gusti Allah ngana amanitip sakumaha lieur sakumaha dicarekan ku kolot ka kolot ulah ngalawan mun bisa mah ibadah jeung lekat kan tak kan bogana insyaallah kaget aya jalana da ge baheula heuh kitu ripuh heula ngan ajeuna dik alhamdulillah ayeuna mah tanah hektaran truk 3 apansa berenang kolot-kolot oge tauna aya opatna di imah teh alhamdulillah matak ku ayeuna mah ai ku sabar mah Nagawe naon ngahayal we da bukan naon anggar apa atuh goblok sarua we ayeuna mah dik urang oge apan majikan kabur hirup ripuh-ripuhna teu bogana naon hayang udud oge hese jeko koloyongan teh hayang udud cing sugan atuh sabatang we asa pararahang ieu baham geuning leuwih ripuh ti aing ya mah tak kudu sabar hirup mah aduh alhamdulillah hayang kita tadi ya udud euy tuh bensin mah aya bensin mah hungkul tak oge teu bogana naon anjing sobat temanggih udud nikmatna ya dik aduh cik atuh meuli kopi kagok mana sah mulai dua nanya goblok geus dibere udud terus tunyung bet hayang meuli kopi segala teh go aing geus 2000 atuh kalau orang mali mana duitna mana mah heueuh teu boga pan heueuh teh digawe geus tong loba kahayang eta bukan duit mah atuh kan mana aya keur kopi mah atuh dik anu pararahang dek palsu ya kang korong asli enggak gabah banyak anu asli peang ya meni dilek ka aing teh alas ya mana terawisan nong saha mana tau mesin maneh sung balikeun ti nong randa urang main tebak-tebakan sok aing boga naon gajah naon nu bisa ngapung gajah naon nu bisa ngapung gajah anu bisa ngapung gajah terbang kan lain naon naonnya deui sing anjing bantu atuh poho deh ka poho euy anggeus atuh jadi poho teh jawabanna ge aya aing hiji deui ieu benar ieu mah serius aing boga hiji deui benar ini sok naon sing mah apa jawabannya kura-kura ninja hewan naon
bangkong lain dah hejo apa yang suka bangkong lain nah itu santri atau Naon jadi ke santri? kan bae pen sok make nu kieu Lain. Yang apa? mong atau kayak heula yang nebak aing So ninja aing per hewan naon? sentak atuh Cing bener sakura kenaon atuh nya kura-kura atuh. nah Pan kura-kura ninja hewan naon? nah hejo atuh warnana Kura-kura warna naon? coklat di laut mah. Ah, ya nu hejo. Gitu sih mah Ah, sia mah kitu anjing. iya ada coklat teh lain hejo betak aing nyebut bangkong hejo oge Sok tuh maneh Dibalik. sok mun hiu ngapung katingali naonna nya bohongna. salah Naon? ih tak apaleun Naon? tebak heula tak tebak Naon? Iyo. Aku ngacari naon na. Kalangkangna. alah Naon atuh? manuk Oh hiu. nyakeun bae tuh Kok hiu? ieu uing nomor pertanyaan sih anu sewa tuh kan bae mau uing jawabanana Ayam. Ngaliwat ka jalan. Nah, teluak deuk lah. ada amat teu bisa kan Salah. nah Nya panonna di sisi man. Kudu luak lieu. Paduh ini nya pertanyaan deh. teu nyambung anjing Nyamuk. Sia. iya aya mah sarua we Apaan di Anu karep. sisi? ada mah ningali ka sisi Ah, apa kok nggak di sisi? anjing sia Terus siapa nih? Gitu semuanya teh. Kemana tuh? Tele anjing maha ya aing duit belanjaan kolot 300.000 pakai ke warung ya gantian kumaha yuk si anjing perkalian mah badag jauh goblok teh itu nyangko anjing 1.000 2.000 yuk duit kemana ya euy duh kumaha ka indung aing cuma duit meneangan kemana ya euy duit bea aku aing pakai nyelot si anjing teh pinjam duit aing neangan barudak juga yang buka duit aing teh tuh pengacara aing bisa ngomongna Itu di luhur euy sabarkeun paing Dik, dari datang balik mana awet ya. kenapa Ini baca gerik Alhamdulillah. mana wae ieu Ini bodas nyawa orang gawe itu balik-balik di itu kota Cing, jadi gaya gitu. Enak mah oi. mau balik pan tinggalikeun mas ieu mau balik pokona mah kan gawe di mana enak. kemarin mah di laut aing mah kan ieu mah aya bisnis we balik heula metek balik oge Iya, gitu atuh euy. hayu rek ngilu mah kan pedah ieu aya DP-an heula Udah atuh sok di dia serius ngomongna. Tuh, gawe di mana? Ngilu lah, ngilu. hayu nah yang dewek kurang init ka ditu salarea jeung si Dika Tak ngomong gitu mah dik. Tuh, di bawah. Cari emas apa kalale deh punya narikeun tuh Mas awak bodas cing jeung urang urang mah mah atuh eta naon naon wae atuh kitu gawena persyaratanana. DP nama gor 200.000 seorang 2an bae gope bae 2an Dik, ngeulu mana? Ayo wae. Aya duit namanya ke DP-na. Oh, Nginjem itu ke saware heula kana urang mek nginjem heula ka dulur urang. tuh bisa sewari mah tuh bisa kudu langsung gope 2an Kumaha atuh dik kan? bingung. Euy moal hayang gawe mah atuh anu rada ringan mau make DP-nya dik. Da heueuh urang teh nganggur, urang pamajikan ge kabur, enak kudu ngadepan geus sagede kitu geura. Ripuh. Cing sabaraha tuh urang mah da moal sakitu mah. sok bae 200 2an lah Bae lah bener lamun sakitu mah.
Urang ieu aya ieu dik. Tadi teh kita ngajual domah ku inung urang euy. Keur eta keur bekal sakola adik urang pan kuliah. Eta urang teh aya rek di ieu heula we saware gitu urang teh. Aing salah nyebut tadi kan gua nangkep. Beak langsung pakai meli spiro gitu aing. Bet 200. Oh baik lah 300 atau keduaan dan berat atau 200 berat. Tah kemana bantuan ngomong ka inung urang ieu duit nanti injem urang nya. Bisa Pakai gawe gitu udah urang pan hayang gawe nganggur. benar. Udud oge hese urang. Yo boga urang duit sakieu mah ieu ka inung urang diinjem saware Bener urang. siap di kurang depena di cekelanya Ade gawena iraha mana cing pasti. pasti gawe marek ayeuna oge Siap urang salin mah salin mandi. mah salin heula tuh disalin heula rangga kota Di kayu tuh urang nyokot telah salin burit ah. itu hayu kewe kontak-kontak deui siap. gampang Oh gitu nuhun pisan kurangnya nuhun. Ayo nya deh. oke Kontak deui nya.